Alhamdulillah, alhamdulillah panginten masih dina acara di Goyang Dangdut anoman alhamdulillah panginten dina wengi ayeuna di kawitan Festival Bintang Digoda pangintennya di Goyang Dangdut. Oke, haturun ka akang-akang teh panginten dina wengi ayeuna nampilkeun dua peserta. Oke, dua peserta eta panginten ngalantunkeun tinus perorangan dua lagu pangintennya. Oke, tadi terus kasaksian ku urang sadayana Cep Aldiansah ti Baginda. Tah, ayeuna teh Neng tah urang taros heul ada kudu puguhnya teteh Neng, aduh teteh Neng punten ai nami terus Citra Leres bisa. teu aya tamihna Daya. teu aya papanyangna Daya. padahal panjang nama Citra gitu. Alhamdulillah. Dina resan mana teh Neng? Dina resan mana kawit teh? Abdi di Desa Marga Mukti, Oh, Sumedang Utara. di desa Marga Mukti, Sumedang Utara. Alhamdulillah pangintennya kadieu panginten disarengan ku saha? Ku Caroge. Ku bebebnya. Oh, Alhamdulillah setia luar biasa. Semoga terus dan terus ya. Amin. Aduh, ngomongna meuni jika Om Kriwil make bahasa Melayunya. Aya nah atuh sakamana wae. Dina wengi ieu Neng Citra ta 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 cicing olah sok dina wengi ieu Neng Citra bade nyanyikeun lagu naon? Insya Allah cinta rahasia. Wow, cinta rahasia. Alhamdulillah banyak. Ahon. Tiap peserta ge ada peserta Om Yus moal ngadoakeun awon. Kasadayana ge panginten mudah-mudahan sing lancar sing sarukses kitu nya. Ahon, alhamdulillah didukung oge panginten ku keluarga-keluarga sadayana panginten nuju nongton di bumi yo. Ha, karasaan panginten Neng Citra di Sumedang Utara alhamdulillah panginten nya bade tampil dina panginten nomor urut anu kedua dina Festival Bintang Digoda di Goyang Dangdut SMTP panginten. Laguna aya cinta rahasia. Siap? Siap? Siap. Siap. Ayo kita saksikan peserta dengan nomor urut 2. Ada Neng Citra dengan nomor lagunya ada Cinta Rahasia.
luar biasa. Neng Citra Rahayu leresnya. Mohon Neng Citra Rahayu. Ti Sumedang Utara. Pokoknya mah Sumedang Utara we dukalah desa nama. Ti Marga Mukti, oh nya Ti Marga Mukti cenah ngaharewas bete. Langsung wae kumaha bade ti saheula ti Ibu Sekretaris atanapi ti Ibu ti sekretaris heulanya. Mangga Bu Sekdes, palih dieu Neng. Wilujeng wengi Teh Citra. Wilujeng wengi teh. Yosua sabaraha Teh? Abdi 3 hiji. Ya Allah Gusti, geningan 31 tahun. Lamun di Gusti emang nu sabaraha tahun? Abi mah anom kene. 45 cenah abdi mah. Sagedengan abdi nya 45 mah. Iya, bener-benerkeun kakirangan pangintennya sanes abdi ngoreksi teh pada kealaman kita ipoknya. Oh, betul. Sanes naon sih? Kumaha sih bilih kasebatna sayong, bilih kasebatna sok lah gitunya sanes. Mohon sanes bante ngaguruan namung panginten sa pangalaman pangintennya. Hebat oge pan kungsi. Mohon abi Ari Salah lagu. Ari kamari dipuji ari geusna tuluy. Dibully. Jadi tos segala kealaman kurang Laras banyak. pisan Kang Ipoknya. Kanggo Teh Citra cinta rahasianya. Judul nage tos cinta rahasia. Nervous teu? Nervousnya nembean gitu. Nembean. Tapi upami aya manggung gitu sok nyumbang swanten tara. Nah atuh. Iya, Kayak mau paling- upami abi ka marga mungkin ngiringannya. Iya. Nyumbang-nyumbangkeun beas atau Tah, itu nyumbangkeun maksud sora adinya oge. ipok meni sok apal. Disawer ku puteuy ge wios. Mohon aduh kanggo ieu panginten Teh Citra penghayatan da memang sadaya lagu oge non penghayatan oge tergantung lagu, nuansa lagu. Dalam arti syair kedah benar-benar di naon sinya diperdalam heula pangintennya. Dihayati di waduh teteh. Neng hayati damang. Terus panginten kanggo mimik atanapi gerak tubuh. Nini eta mah mimik. Sok aja we pase. Ini itu berjauhan gerak Nah, teuingan sok pasya wae gerak. Teras aya pengambilan nafas, anaos abdi oge sami sok bebengekan eta teh ngambil nafas teh lagu teh. Duh. Komo teu tiis. Muhun. Kealaman ya. Iya. Cengkok dangdut masih kena kirang. Jantan kieu. Wios dicontohan yang Contoh, tes. Ya, tes, seetik tes. Nu mana, Rep? Boleh dari Rep. So. Nadana tina naon tina sod? Nu nembe. Basa wios nu nembe oge. Bade naik hiji ge wios. Wah, naik ka suhunan dia. Naik kasuhunan, naik asal ulah naik kendang we. Naik angkot mah kudu mayar dong. Kokodok deh, bade nyawe lah. Orang cobian. Cekap. Da Jantan ieu mah contoh. contoh tong ditamatkeun. Jantan naon sih nya namina teh powernya jika terasa itu seperti apa nadanya gitu terus sungguh sangat jadi naonnya Desah. bener sok mana wae. Jadi penghayatan dari dalam lirik lagu nage terasa teh kumaha terasa lain sungguh sangat itu gitu ente tadi lebay-lebay deh ente jantan
harus benar menjiwai dalam setiap syair lagu. Memang gerak lu terasa nanti kamana gitu, model Tuhan nya nunjuk ka luhur gitu kan, air mata dipalih dia gitu. Jadi sanes dipalih dia gitu. Sakitu panginten Kang Ipok Siap. abdi mah. Iya, dilanjut. Iya, Ya, Ibu Mil. semoga tembang anu kadua Lebih bagus. langkung lebih baik. Insya Allah percantan. Nu kedua, mangga Ibu Mil. Halo Teteh, kenalin nami Abi. Aduh Teteh puntennya iya sakedik weda. Dan tos tadi ku asisten abdi nya. Asisten. Pantes diwakilan seurang ku asisten abdi. Aduh, pohon. Mohon. Tadi saur Aipok teh mah blockingnya gitu ya. Lumayan lah ya. Bisa poho. Alhamdulillah Teteh ngerasa majeng, ngerasa iya cuma ya sapertos nu di wartoskeun ku Teh Nunuy. Kedah langkung di hayati deui panggilan. Alhamdulillah warna vokalnya Teteh bagus, aku suka. Suka. Aku banget tuh ya. Iya suka. Tadi Erwin pemusik di wae yang kurang dikecam. Geus dicarekan deui wae. Kamu tahu tidak? Tadi itu ya, kasihan si tetenya udah dibulet-bulet. Tapi intronya tuh rada ngagejelik sedikit ya. Tolong diperbaiki itu ya. Saya tidak mau itu terulang kembali. Tanya ini pemusik dari mana sih gitu. Ini pemusik dari mana sih guys? Karunya si teteh tadi nges ngenahen gitunya lagu pas di nu mananya? No. Poho deui. Pokoknya mah di nu terakhir lagu we abis rapnya. Erwin, Tuh salaki nih carekan mah. Coba inget teuing cenah. teh eta mah di ditu we jangan. Atas wangitan sakitu Ya, wae teteh siap. citranya. Mohon. Hatur nuhun pisan. Ayah bade nambihan. Ah cepat Iya. wae ayah. Neng Citra ya tah kitu panginten mangga siap-siap kanggo lagu anu kadua pangintennya dina pop Sunda pangintennya anu kadua mah mangga istirahat heula Neng Citra etana mikna punten tah kitu. Nah, Akang Teteh sadayana masih di acara Festival Penyanyi Dangdut dan juga Pop Sunda Bintang Digoda 2022. Akang Teteh tong hilap sakali di acara ieu didodol atau napi didukung disponsoran ku JSW Apparel. Nomor yogikeun acuk atau napi jersey kanggo olahraga kanggo sport tiasa ngahubungi wae ka pali handap ka JSW Apparel di handapnya nomor WA na aya oge nomor naonna IG na oge aya kantun dihubungi wae. Oge teh kantun acara ieu didodol di sponsoran oge jadi garulis kieu Neng Ciner sareng Neng Nunoy panginten ieu aya Oki Make Up da nomor yogikeun jasa dekorasi make up gitunya tiasa ngahubungi ka palihanap tadi dieu nya ka Oki Make Up ya nomor WA na oge aya IG na aya mangga nu bade hajatan hoyong wedding na paketan tiasa ka Oki Make Up nya hubungi wae di palihanap. Akang Teteh dah urang langsung wae ayeuna mah yeuh anu biasa ngahaleuang gitunya ka Neng Encin. Sami wae. Nu bagusna pokona mah eta mah. Ya, Akang Teteh sadayana ulah kawan-kawan teras manco di acara Digoda. Masih kene aya masih dua peserta aya Aldiansa sareng Citra Rahayu nu baris ngahaleuangkeun dua tembang deui atawa pisa tembang ewang deui dina Wanda Pop Sunda. Teras manco di SMTV Eces pisan Ciner kedor. Wilujeng pamiarsa SMTV.